Mitra sadaya, alhamdulillah mangjaya aya hibar pangduati para wargi tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari. Para wargi anu mulya, atuh dongeng teh judulna Musuh Warisan karya Kileksa. Parantos dugi kanalika Nagasuni nuju ngawarah Citrasena. Incuna teh para wargi nuju digembleng di pasihan ilmu panemu jampe pamake maksud sereng tujuan bikin ngawariskeun musuh. Ieu kelakuan teu beres si Nagasuni. Batur mah para wargi ningkatkeun uhuwah Islamiyah kitu para wargi. Ningkatkeun naon teh duduluran jeung sasama kaum muslim. Nah atuh ieu model Nagasuni atuh alah kan nurunkeun mona nanti nurunkeun musuh atau ngawariskeun musuh. Para mitra anu mulya, jelas ya kelakuan Nagasuni teh kelakuan salah pisan. Keur mah memang para wargi jalmi anu naon teh jauh tina agama mah aduh kumaha teh model si Nagasuni kitu. Jauh tina agama teu terang nu batal nu haram cek paribasana tunggul diraruncat kang dirumpak teh sanes bobodohan atuh da para mitra. Nu mawi di ayeuna mula para wargi lamun urang teu bisa ngadidik anak dina bidang agama serenkeun ka ahlina. Serenkeun seueur guru ngaji seueur bade dilebetkeun cenah ka madrasah tiasa atuh cenah bade manggil guru ngajina tiasa manggil ustad para wargi sadaya naon lepatna seueur ustad sareng ustadah tiasa sumping diangkir para wargi sadaya serenkeun atuh cenah meh babarengan jeung baturna sina kadinya katajug sina daratang sina naon teh ngariung kitu para wargi sadaya. Nah kuring udah tuh bisa kana urusan bag-bagan agama cenah ngawarah teh cenah mengjaya serenkeun ka ahlina para wargi sangkan murang kali teh ulah lebeng teuing ulah naon teh bolos strong teuing para wargi sadaya lebeng we kitu model Nagasuni atuh kulantaran jauh teh tina agama hayo ngawariskeun teh musuh batur mah ngawariskeun teh ilmu panemu anu manfaat para wargi sadaya ngawariskeun teh kitu ilmu panemu anu manfaat atuh cenah mun aya haliah dunyana teh naon diwariskeun ka ieu ka ahli warisna ai musuh mah ulah diwariskeun anu malam aku manehna ge kudu dileungitkeun ku sorangan atuh ieu diwariskeun ka turunan kacida pisan salahna para wargi mangga urang sami-sami hanca bae dongeng judulna nyaeta Musuh Warisan karya Kileksa hidup jeung ngadangukeun. Barang harita Citrasena dititah malabatu teh ku Nagasuni. Citrasena tuh nyarita, "Aki, nama kitu boga aturan pisan boga kahayang teh atuh. Cik atuh kudu dipikir dua kali ari boga pagawean teh. Matak naon dipigawena isukan pabuburang. Ngarasal cik jeung leuwih loba hasilna." "Ya be cenah. Montong loba carita sia, hayo pigawe." "Be, aki mah sarua we jeung itah paeh atuh. Ari aki geus hayang boga warisan ti kuring ha? Heug cenah naon? Kuring rek teuleum ayeuna keneh. Tapi lamun kuring paeh, aki kudu tanggung jawab." Cek Citrasena nyarita kituna teh bari ngarayap. Ngadeuketan bibir leuwih. Tapi samemeh ancrub ngalieu heula ka Nagasuni jiga nu menta dipikarunya. Tapi Nagasuni kalah kamolotot sarta panon hurung meni ngempur bari pok nyarita. "Ganjang turun Sena. Awas. Lamun teu ngagugu di rieus ya, modar di leuwih jeung modar di sarua bae deui. Lantaran lamun sia teh nurut tangtu bakal dipodaran ku aing." Cek Nagasuni. Nyarita beuki kasar sarta bari ngancam ka Citrasena. Atuh ari ngadenge kitu mah bulu punduk Citrasena meuni harudang kabeh pating puriding pating puringkak. Komo barang nempo Nagasuni matana meuni hurung meuni kukurayeun. Lamun lain ningang di Citrasena nu geus aya dina pangaruh jurig mah tangtu bakal ngagibrig bari molotot. Sedengkeun Citrasena ge teu buru ngarasa sieun. Tapi sanggeus rada lila mah Citrasena tenang deui sarta teu loba deui carita. Gancang turun kana leuwih kacambur lep leum sakiteup ge geus teu katempo ku Nagasuni. Teu lila pucung hul sirahna nimbul deui terus gigi deui. Mikeun cai anu ngagarenang dina bulu panon. Ari leungin harita teh ranggem mawa batu segede-gede peureup aya kana genepna. Terus dialungkeun ka darat tapi kantawang Nagasuni. Nyarekan meuni ngaceleker kadengena ku Citrasena sora tarik meuni eundur handaruan. Montong ngagumugan keusik sia Sena.
lu gede sia Joko teh. Paling leutik oge segede hulu kuda teu. Ayo telem. Cik Nagasuni bari melotot ka Citrasena. Atuh lep Citrasena teuleum deui sarta teu lageus mucung hul bari mawa batu segede sirahna. Pelewar plug batu dialungkeun ka darat. Samemeh Nagasuni nyarita lep Citrasena teuleum deui. Mucung hul nimul deui bari mawa batu nu leuwih gede. Pelewar plug dialungkeun deui ka darat. Lep deui teuleum pucung hul bleg. Bleg, bleg. Belum keluar belum beki lila teh para mitra Bukti Gancang. Teu beda jeung naluncatan sorangan batu teh. Nagasuni meninya kakak barang nempo pagawean incuna. alus kudu kitu incu aki. Eta kakarana calo jawara nu bakal ngancurkeun si Supala. Terus jaluk, terus. Cik Nagasuni bari nyaksian batu nu murubul kalaluar tina jero leuwih. Ari Citrasena nu migawena bakat ku Gancang manigeus teu bisa katempo. Malah batu nu pating belewar ka darat teh beuki galade. Sedengkeun Nagasuni bari lalajo teh nyerenge seuri bakat ku bunga. Selang-selang tina seuri kekerenyeman mapatkeun jajampe-jampena. Ngasupkeun pangaruh tanaga jurig ka Citrasena. Gancang carita para mitra. Batu nu geus pindah ka darat telobana geus teu kaukur. Malah kalawang lawang guha geus ampir katutup ku gundukan batu. Lila antarana Bray Fajar mimiti meber ti belah wetan. Gancang Nagasuni nyarita merek komando ka Citrasena. Heh, jalu, eureun. Ayeuna geus waktuna hidup hanjak ka darat. Lantaran Fajar geus hibar jeung batu geus lumpuh. Cik Nagasuni bari jung nangtung serta panon ngawaskeun ka Citrasena. Nu geus mimiti mucung hul sirahna. Pelawar plung Citrasena ngalungkeun batu nu panuntungan. Geus kitu tuluy ngarayap naik ka darat. Bari ngusap cai nu basihan beungeutna. Koloyong brek Citrasena diuk di jireun tumpukan papakeanana. Sakedapan mah Citrasena can bisa nyarita bakat ku cape jeung leuleus. Ari Nagasuni Gancang nyampurkeun ka incuna sarta pok nyarita semu bunga. Lantaran Citrasena geus hasil maksud. Kumaha cape jalu? Jamak sakitu mah. Sabab sagala rupa ge kudu aya modalna heula. Sabene hidup jadi hiji jawara kudu kuat heula ditenggel. Yuk ayeuna urang deureuh. Ayo aki lah. Namun cape atuh kuring teh. Citrasena nyaritana teu loba da puguh keur cape. Jung manehna nangtung terus make deui papakeanana. Sanggeus rengse Gancang nuturkeun Nagasuni anu geus ngaleos asup ka jero guha. Ari jalan seseleket kana sela-sela batu numpuk ka cida pisan lobana. Parat beurang ganti peuting leungit peuting datang beurang. Panon poe anger keneh lamun isuk bijilna ti perbah wetan. Lamun surup sok ti belah kulon, beurang jeung peuting tetep silih ganti gaya eureuna. Malah teu karasa Citrasena cicingna di tempat Nagasuni geus nepi kana poe katujuh. Unggal poe jeung unggal peuting teu eureun-eureun terus-terusan dilatih jeung diasupan pangaruh ti Nagasuni. Nu diasupkeun ka Citrasena lain mangrupa jurus-jurus silat, tapi ngan sakadar pikeun ngasupkeun hiji kakuatan aneh nu jarang kapimilik ku jalma sejen. Lantaran ari katangina sandina ulin silat mah Nagasuni teh ngahajarek nyadap tina kakuatan Supala. Sabab katangina Nagasuni dina ilmu kalahiran saperti silat jeung maen pu ngadak-ngadak leungit ti sabrak rumbuh ku Supala. Tapi kagagahan dina ilmu batin masih keneh tetep kuat jeung bisa diajarkeun ka nu sejen. Sedengkeun ilmu silat mah ngan bisa digunakeun ku sorangan bungkul. Sanggeut Citrasena dianggap cukup kakuatanana, pok Nagasuni nyarita ka Citrasena nu harita geus sadiaan rek balik ka Cihaur. Sena incu aki. Ayeuna geus tudu kana waktu sarta ninggang kana mangsa. Niti wanci nu mustari nincak mangsa nu sampurna. Waktuna hidup kudu miang. Rek ku aki diluakeun sangkan hidup bisa ngalaksanakeun sagala parentah ti aki. Hiji-hijina jalma nu bakal jadi harapan aki ngan hidup wungkul. Kulantaran kitu. Sakali deui aki rek amanat,
omat sing hade-hade dina ngajalankeun tugas di Aki. Sakumaha nu geus diterangkeun ti heula ka hidup, omat kudu diingetkeun. Asa kitu we amanat ti Aki, jeung gramiang jalu, cek Nagasuni bari neuteup kana beungit Citrasena. Mang Aki, sadayana kasauran Aki ku abdi kartos pisan. Saja baik kitu pamugi salira Aki sing percanten ka jisim abdi. Naon rupi nu parantos ditugaskeun ka jisim abdi, cantos bakal dilaksanakeun ku jisim abdi. Mang Aki, permios. Cek Citrasena. Bari jung nangtung bari meresan papakean. Tali bedog di pageuhan, iket di pageuhan, malah tali calana di pageuhan, singkil jijaruk imit ka medan perang. Parubahan kacida gedena para mitra. Robahna Citrasena kacida pisan gedena, digembleng saminggu ku Akina nu katelah Nagasuni. Ayeuna mah teu palaya peleye jiga ti heula, teu parangkat purungkut jiga ti heula, estuning teuneng ludeung, dangongna lir jiwa jawara. Junggra idit, hade sing hade-hade jalan sena. Mang Aki, Citrasena ponok bari terus ngaleos ningalkeun Nagasuni, nuker diuk sorangan. Teulilah kecabuk Citrasena lempang dina cai. Sanggeus kaluar tina senong kalacat Citrasena naik kana gawir curug, sarta teulilah geus aya di jalan satapak. Terus malihna lempang salsena keur ngajugjug ka Cihaur. Kalayan saterusna bakal init kalembur Ciborelang kapakuron monyet bodas. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ye dongeng. Cag Citrasena urang teundeun di handeuleun sieum, urang tunda di hanjuang siang. Paragi hiji waktu urang sampeur deui. Ayeuna urang ngaguar deui lalampahan hiji manusia anu katelah Kang Ikung teh. Sabada pisah jeung si Jured Kang Ikung lempang kebat ngajugjug ka lembur Ciborelang. Sanggeus tatanya ka unggal jalma nu kaparengan papanggih, lempangna jongjon teu galideur. Lantaran jalan nu disorang geus yakin bakal anyog ka lembur anu dijugjugna. Kirawan Ci Asar jog Kang Ikung anyog ka sisi lembur Ciborelang. Teu srog ka hiji warung nu kabeneran loba jalma nu keur jarajan. Sanggeus uluk salam ka sararea nu araya, pok Kang Ikung nanya ka hiji lalaki nu umurna geus rada kolot. Pangapunten Bapak, manawi kawidian jisim abdi teh sejatu maros ka salira teh. Dupi bumina cet supala teh palimana Bapak? Cek Kang Ikung bari dodongkuan hormat naker. Pok eta lalaki teh ngajawab, "Oh, bumina guru Anom, itu paling kinuhun sadek. Dupi sadek teh nu teu mana ieu teh? Sareng saaya kakasih?" Muntennya manggil gumawan tumpu maros ka sadere, mamanawian aya guna kanggo mangjaga gitu. Cek jalma nu ditanya ku Kang Ikung. Atuh puguh Kang Ikung meuni bungaheun, ngadenge caritaan eta jalma lantaran kaciri beungeutna marahmai jeung basa-basana teu batak juga. Kok Kang Ikung ngajawab pertanyaan eta jalma. "Oh, atur nuhun jisim abdi parantos diangkeun Bapak. Dupi nu katelah mah wasta abdi teh pun Ikung. Dupi kawit mah ti tasarawetan, teu tebih ti kampung Cihaur. Sakitu upami dipercanten mah Bapak. Atuh hatur punten jisim abdi sejatu maros ka salira. Saha atuh jenengan teh? Punten we jisim abdi teh kumaha antun Bapak?" Cek Kang Ikung malik nanya. Atuh pok eta lalaki teh ngajawab bari nyarengeh seuri. Hate ngerasa bungah nempos semah anu sakitu hanap asorna. Nyataya bayana salere. Waya mah bunga we nu aya dipikeun mang mah. Nandaran lamun urang dieu geus sadia silih kenalkeun ngaran hartina, urang teh geus nyanggeurkeun tali bibitran. Hatur nuhun Kang Ikung. Geus ngabejakeun jenengan ka mang. Atuh mang ge bakal kenalkeun ka jeung Ikung. Ngaran mang mah nu katelah di teh Sorban kitu. Dan ngaran mang teh Sorban yang Ikung, kitu tah. Cek eta jalma nu ngaku boga ngaran Sorban. Sakedapan mah Kang Ikung rada coloho ngadenge ngaran eta jalma. Tapi bikin ngajaga sopan santun teu ieu ditemongkeun, ari ka Sorban mah malah pok Kang Ikung nyarita deui. "Oh, janten salira teh Pak Sorban. Hatur nuhun atuh Pak. Ulah nyebat Bapak juga mang teh geus ngeunah disebut Mang Sorban ku batur teh. Jadi Kang Ikung teh ulah Pak Sorban, kurang harus kadenge nya. Moal ngayo teh Kang Ikung." Cik Mang Sorban dareh deh pisan nyaritana. Moal mang jisim abdi teh hoyong engal-engal tepang sareng guru Anom supala. Hapunten sanes kirang hormat Mang.
mugi-mugi we urang tiasa petepang deui. Cek Kang Ikung bari terus ngaleos ninggalkeun Mang Sorban. Tapi Mang Sorban kalah kanuturkeun ka Kang Ikung bari pok nyarita deui. Nah yang Mang rek ka kitu Kang Ikung. Ayo urang bareng we jeung Mang. Cek Mang Sorban bari ngiclik panderi nuturkeun ka Kang Ikung. Puguh Kang Ikung rada kaget terus ngalieuk heula sarta pok nyarita ka Mang Sorban. Oh, ini Mamang bade kaburu anom deui. Bade aya piterseun naon Mang sareng ti mana atuh Mang kawit? Ya imam mah murid paguron monyet bodas ya dunya. Jadi imam mah moal aya perlu naon-naon ka ditu teh rek ulin Mang bae meungpeung salse. Leuh. Kutan teh Mang Sorban teh murid paguron monyet bodas. Bagja temen atuh Mang. Isi mah teh kalintang ngaraos bingana parantos ditepangkeun sareng salira Mang. Kumaha dupi guru anom supala teh nyonong di bumina Mang. Cek Kang Ikung aya jalan pikeun nanyakeun perkara supala parawargi sadaya. Mang Sorban parawargi barang ngadenge pertanyaan tijang Ikung tuluy ngajawab. Aduh, hanya kaya pisan ujang dina janget-janget iba keur suguh jeung Ikung. Anjeunna teh nuju angkat ka tempat Aki Banyu sesepuh sakabe murid monyet bodas. Aya perlu naon atuh ka anjeunna teh? Henteu hoyong tepang emang margi jisim abdi teh parantos lawas pisan. Henteu patepang rarai sang anjeun teh. Janten singket nama sedan nyangakeun silaturahmi ka anjeunna teh Mang. Ceuk Mang Ikung, ceuk Kang Ikung. Nyarita rada kurang sumanget lantaran ngadenge supala eueuh di tempatna. Oh, jadi lamun kitu mah yang Ikung teh geus wabuh ti bade tong beuleunya. Adi sugan Mang teh rek ngadon. Eta lah naon rek ngalamar jadi murid monyet bodas disangka ku Mang teh. Eta oge kitu ari nu dimaksud Mang nanging ari nu bade dipetepangkeun mah. Anaon teh ditepanganna teu aya mah duka kedah kumaha ya. Kinten-kintena aya keneh lobongan kitu nya Mang sareng naon syaratna upami hoyong janten murid monyet bodas teh. Cobi abdi pasihan terang Mang. Oh, adi perkara lowongan mah Mang itu nyaho jang. Sabab eta teh gumantung kana kaputusan guru anom supaya. Tapi adi perkara syaratnya mah gampang jang, nyaeta asal urangna boga kakuatan tekad anu bener-bener hayang guru. Jeung kudu alus kalakuan lah pong-pongnya mah. Sakitu teh anu kudu sok di kalingi ku Mang teh syarat-syarat teh. Ngan jika nama teh cukup ku sakitu bae jang. Ari nu sok di naon teh syarat-syarat sejen tanggu ditangtukeun ngadadak. Kumaha kadang tuan hiji jalma. Jadi lamun maksud Mang teh gumantung ka ujang sorangan lamun ujang rek ngalamar teh mah. Sakitu sakanya Mang mah dina perkara urusan naon teh narima murid. Cek Mang Sorban. Bari panon neuteup ka ponok, ari ponok teh nya teh jiwangunan anu sok dipake tempat latihan silat jeung pangajaran sejen. Tapi kulantaran sok sakalian dipake pamonokan, nya katelah we disebut ponok. Perkara cocok henteu nama teh nyaho, ngan anu jelas boh murid-murid monyet bodas. Boh para pamimpin geus pada ngarti kana eta kecap. Jadi lamun aing nyebut ponok teh disabudeurkeun paguron monyet bodas mah geus pada ngarti. Yang dimaksud eta tempat latihan jeung tempat pamonokan para murid. Kitu deui nu keur ditutup ku Mang Sorban harita. Maksudna teh rek milikan baturna. Ari Kang Ikung pok nyarita deui. Oh, nya kahartos atuh ari kitu mah. Nanging naon margina? Jang supaya teh disebut guru anom, rupina aya guru sepuh atuh nya. Saha nu disebut guru sepuh teh Mang? Cek Kang Ikung bari panon ngareret ka ponok. Tapi ku Kang Ikung mah can disangka ieta ponok teh murid-murid apunten. Tapi ku Kang Ikung mah can disangka yen di ponokna teh murid-murid monyet bodas. Gancang ku Mang Sorban dijawab. Hahaha, pinter Jang Ikung ya. Memang bener Jang Ikung. Lamun aya nom tang dua aya sepuh. Ari nu sepuhnya eta bah purwana, si sepuh kampung Ciboreang. Kaya bumina Jang Ikung bah purwana teh. Sok atuh kalebat nyanyi rawe ujang malah. Mang balik kali itu heula nyempangan dari rencangan. Sok keketrok we da moal burung araya jang. Cek Mang Sorban bari nunjuk ka bumina bah purwana. Renggang Ikung eureun leumpangna sarta pok nanya ka Mang Sorban nu harita geus rek ngaleos. Upi, Mang Sorban bari ka mana? Saena mah urang sareng we atuh nepangan juragan purwana. Cek Kang Ikung bari deuteut. Sorangan we jang
Pemilihan kita mau bung baca bunjung mang. Malah yang mang jaya kaja susulnya tadi tuh ka pondok tuh ka belah itu nya. Cek Mang Sorban bari nunjuk ka tempat pondok teh. Oh, mangga tuh mang. Mangga wilujeng angkat we. Cek Kang Ikung bari nyeutup tonggong Mang Sorban nu harita geus ngalios muru ka pondok teh. Hari Kang Ikung sajongjongan mah ngajanteng we di buruan Imah Bah Purwana. Rek pupun tenan asa kararagok maneg mayong jiga nu rek nganyu. Padahal mah para mitra teu kudu asa-asa da lain rek niat jahat. Tapi jigana bae Kang Ikung teh keur ningang dimujur lantaran teu kanyahoan ti mana jolna ujug-ujug pok we ka Kang Ikung teh aya nu nanya. Horeng anu nanya teh Mang Roda anu harita keur kukurilingan ngontrol lembur. Jelek. Bayangan ka mana cerita teh? Na bade namu ka Juragan Purwana gitu atau napi bade angkat ka mana teh? Cek Mang Roda. Bari ngadeketan ka Kang Ikung atuh kebeg Kang Ikung ngarenyag sarta gancang ngaliuk nempo ka nu nanya. Barang breh teh teu kasamaran Kang Ikung teh nyaeta nu nanya teh Mang Roda pok ngajawab. Hah? Jang Roda? Kumaha damang jang? Aduh, ka mana Cep Supala? Haturan wilujeng tepang Jang Roda. Cek Kang Ikung. Solongkrong ngajak sasalaman bari dodongkoan bakat kusono. Sedeng Mang Roda can apaleun ka Kang Ikung teh lantaran geus beda jeung Bareto. Kang Ikung teh ayeuna mah ngingu godeg jeung janggot meuni jemros, teuing naon maksudna. Tapi sok sanajan kitu ari leungin mah ditarima, bari pok Mang Roda nyarita semu heran. Oh, sami-sami wilujeng tepang sadere. Nanging punten ieu margi ulah janten benu. Margi rumaos simpuring teh ngaraos poekeun ku sadere teh. Sate aya teh nya. Cek Mang Roda bari panon neuteub seukeut kana beungeut Kang Ikung. Puguh Kang Ikung meuni colohok sajongjongan mah lantaran teu disangka Mang Roda bakal pohoy. Tapi sanggis rada lila mah para mitra. Kapikir ku Kang Ikung sabab rumasa geus ngingu godeg. Ngingu sabangsa ning bulu dina beungeutna jadi pantes lamun Mang Roda pohoy lantaran geus kacontoan ku si Jured anu teu apaleun ka manehna. Sanggeus kapikir kitu mah gancang Kang Ikung nyarita. Waduh, punten Akang teh Jang Roda. Ari sabab Akang teh rumasa geus ngahaja nyebutan beungeut Akang ku buluan ieu teh. Nyatana bulu pipi, bulu kumis, bulu gado nepi ka Akang teh. Ku inung barudak masuk disarebut si balagadona cenah Jang. Ari maksud Akang teh hayang nyumputkeun beungeut sangkan bewas pagiling gisik jeung jalma nu ngewaeun ka Akang gitu. Sabab lamun teu kieu Akang teh teu boleh dikakalakeun wae Jang. Ari musuh Akang teh pan aya deui wa ti si Jured anu salilana hayang nanasa ka Akang. Ari ngaran Akang teh nu katelah Ikung teh Jang Roda, pira ku Ujang parantos apal ka Akang? Apaan jalma nu ditulungan ku Ujang sareng Cep Supala? Ieu jalemina cek Kang Ikung. Nerangkeun kaayaan dirina sangkan kahartieun ku Mang Roda. Mang Roda meuni ngajenghok ari ngadenge katerangan kitu mah. Sanggis rada lila pok Mang Roda nyarita. Kumaha? Kang Ikung teh? Itu leres Kang Ikung? Muhun Jang itu Ikung. Aduh, banyak Ujang teh apa? Aduh, hampura kuring teh Kang Ikung. Lah eta tuh meuli bewokan kitu rarai teh. Jadi kuring kabedi langit meuni ngagurilap ya loh. Jika gelap alias kalingklap. Tetela Kang Ikung jadi gagah ayeuna nya. Kuing ka Cidahayang naboga jangot jeung godegnya dari kumis mah geus boga, ngan nya ka jangot mancan boga teh. Boga gitu lamar jadi teu wala kawas Kang Ikung ieu mah. Ayo urang ka bumi Bah Purwana ngobrol Kang. Di sono ya kuring. Cek Mang Roda bari terus leumpang. Muru panto Imah Bah Purwana. Ari Kang Ikung harita teh teu nyarita deui kalah Kang Ngicli nuturkeun Mang Roda. Nyaeta maksudna mah rek asup ka tempatna Bah Purwana. Malah teu lila ti harita, Mang Roda harita teh ngetrokan panto bari nyarita kanu aya di jero imah. Punten, di bumi panglahankeun tulak yo. Cek Mang Roda bari dengdek we. Ngadedengekeun anu di jero imah, ari nu kabeneran aya jeung anu ngadengekeun teh kana suara Mang Roda. Aya deui Iwa Tinyiratni
lantaran Bah Purwana jeung Ibu Mimi anu keur teu araya di bumi teulila blig aya nyampeurkeun kana panto sarta kolotrak ngalaan pula. Rai panto muka lol Nyiratni keluar bari nyarita. Ini di mana Mang Roda? Lah, ini sareng tamu eta teh mangga atuh carali. Cek Nyiratni bari terus balik deui ka jero imah sarta bar ngampar samak. Lantaran geus biasa lamun narima semah sok ngampar samak da puguh semah sok loba bae. Sedang korsi harita mangan saukur mahi 5 anu. Jadi lamun aya semah saurang atawa duaan oge anger we sok ngampar samak. Sedang Mang Roda harita tepok nyarita. Hehe. Mau wang sul kurilingan lemur mang teh neng. Neng ari dongkap ka pakarangan ka sampak eta tamu. Nu kalarsan ieu tamu teh sobat Mang Kabungkur malah sobat yang supala deui. Sok cali Kang Ikung. Cek Mang Roda. Bari ngareret ka Kang Ikung. Atuh telobat catur kalacat Kang Ikung teh unggah sarta gek diuk hampir bareng jeung Mang Roda. Tapi can waka nyarita Kang Ikung lantaran kaburu kapiheulaan ku Nyiratni. Oh, itu sobat Mang Roda. Haturan wilujeng tepang atuh Kang, mangga abdi nepangkeun pun Ratni. Cek Nyiratni bari terus nyolongkrong ngajak sasalaman ka Kang Ikung. Atuh gap ku Kang Ikung di tampanan bari pok nyarita. Noh atur nuhun neng. Akang ge sami-sami nepangkeun wasta akang teh. Mun Ikung kumaha Mang Neng? Cek Kang Ikung. Bari gek diuk deui menirengku hormat naker. Pok Nyiratni nyarita deui. Alhamdulillah teu kirang sawios-wios ayeuna mah Kang Ikung. Nanging hapunten abdi teh teu tiasa nyarengan ngobrolnya mangga lajengkeun. Ngobrolna sareng Mang Roda margi abdi gaduh padamelan di dapur. Puntennya sanes kirang hormat abdi teh. Cek Nyiratni. Bari ngareret ka Mang Roda ari Kang Ikung pok ngajawab bari ungeut. Oh mangga neng sawios akang mah. Bari sareng ieu we Bu Mang Roda. Sono ongkoh. Cek Kang Ikung bari ngareret ka Mang Roda. Nyarita rada kagok lantaran Nyiratni nyebutkeun Mang Roda sedengkeun manehna nyebut Jang Roda. Tapi untung Mang Roda surti bari pok nyarita. Hahaha. Ulah kaget atuh Kang Ikung ah. Kuring jari di dieu mah kabeh ge nyebut teh Mang Roda ka kuring teh. Daya kolot, daya budak, daya wewe, daya lalaki, kabeh rata-rata nyebut Mang Roda. Kitu teh Kang Ikung. Jadi pokona mah ngaran Mang Roda teh geus sabibir hiji lah kitu. Cek Mang Roda bari ngareret ka Kang Ikung. Terus ngareret ka Nyiratni nu harita geus ngaleos ka pawon. Ari Kang Ikung pok nyarita deui. Uluh kitu teh. Ah, lamun kitu cara nama tu akang lah nurutan nyebut Mang Roda atunya. Lantaran asa kakok lamun nah beda ti batur teh. Buktina bieu oge ngobrol sareng Neng Ratni. Mun itu para lugu akang teh kitu nya Mang Rodanya. Cek Mang Ikung. Bari netep kana beungeut Mang Roda jiga menta di satujuan. Nih ari keur kuring mah taya halanganan Kang Ikung. Tapi kuring mah ka Kang Ikung mah tetep arek nyebut akangnya. Lantaran asa geus minah kitu ongkoh saluhureun ongkoh. Jeung perkara anu kitu mah launa dicaritakeun deui da teu pati penting. Ayeuna kuring rek tumanya kana pamaksudan Kang Ikung pangna jauh-jauh datang ka dieu. Bisi bae Kang Ikung teh manggi ka susah. Atuh lamun susah-susah kunaon? Lamun perlu aya naon? Pok berabalakakeun ka kuring, ulah dipining-pining, susuganan kuring bisa nulungan ka Kang Ikung. Cek Mang Roda. Bari netep ka Kang Ikung nungguan jawaban. Tapi Kang Ikung can waka ngajawab lamun kagang lantaran kaganggu ku Nyiratni. Nu harita datang deui bari mawa cai jeung lalabuhna. Sanggeus beres nundaan susuguh pok Nyiratni nyarita deui. Supados langkung raos ngobrolna bari ngaleut geura Kang. Mangga nyangakeun hatur lumayan we. Cek Nyiratni. Bari leos balik deui ka dapur teu ngadaguan jawaban. Kang Ikung harita pok ngajawab. Tuh. Oh Mang Roda. Samemeh akang ngajawab kana sadaya patarosan Mang Roda teh. Langkung ti payun akang ngahaturkeun heula rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan. Rehna Mang Roda parantos gasik nampi gancang narima ka akang. Atuh salajengna memang leres akang teh. Seja munut pitulung ka Jang Roda atawa ka Jang Supala. Nanging dina perkara anu ayeuna teh moal hayang dipanglawankeun sapertos kapungkur Mang Roda. Nanging akang mah seja ngadedekkeun diri badan sakujur sangkan bisa ditarima jadi murid Jang Supala.
Ku jalan kitu akang ge lamun geus boga pangaweruh pangabisa dina bidang ilmu bela diri, tangtu bakal bisa ngalawanan ka musuh akang. Jadi nu tanang makalangan teh teu kedah jang roda atanapi jang supala. Sakabe ku akang sorangan, sakitu pemandangan akang teh, cek Kang Ikung. Nyarita blak-blakan, teu aya nu dipining-pining, teu aya nu disumput salinu. Estu ning para mitra sabeuleu geunjeurna. Mang Roda meni umbut-umbutan barang ngadengit caritaan Kang Ikung kitu. Pok Mang Roda nyarita bari neuteup ka Kang Ikung. Oh, kitu maksud Kang Ikung teh. Jadi kanggo kuring pribadi mah, cai wagelanan akang palai ngalap ilmu panemu di dieu. Nanging kulantaran nu kawasa di ieu paguron, nyata jang supala, janten ditampi sareng henteu namanya kumaha saur kaputusan ayeuna. Tapi insyaallah ku kuring bade diusahakeun sangkan Kang Ikung tiasa ditampi janten murid jang supala. Ari musuh nu ngakalakeun Kang Ikung teh saha atuh? Nangan si Jured Bungkul atanepi aya deui nu sanes. Man hiji si Jured Bungkul musuh akang teh. Tapi hiji sote anu ngagugulukeunana dari manusana mareuai lantaran boga anak buah si Jured teh Mang Ikung. Ngan akang teh aya milik gede tadi. Sabab bisa tepung jeung si Jured bari jeung manehna teh teu apaleun ka akang teh. Nya kitu we kawas Mang Roda. Tadi lantaran akang teh ngingu buburuan. Ari si Jured teh balaka nyaritakeun pangalamanana waktu tarung di puncak Gunung Wilis. Manehna teh nyaritakeun kalumitan dua anak buah alatan eta tarung teh. Malah terangeun ka Mang Roda sagarupi haleres teh Mang Roda. Ke. Si Jured teh musuh Kang Ikung kungsi padebung, malah kungsi nyaho ka kuring. Kumaha maksud teh Kang Ikung? Cing caritakeun heula pangalaman Kang Ikung. Ngarah puguh mikiranana. Ya, cenah tarung di Gunung Wilis teh. Ai tarung nama kamari, cenah Mang Roda. Kieu geura dongengna teh Mang. Cek Mang Ikung bari derek-dek nyaritakeun obrolanana jeung si Jured. Waktu monok di warung teh. Sanajan manehna teu pati percaya kana caritaan si Jured. Tapi kabeh dicaritakeun deui ka Mang Roda ngarah ka harti pisan. Ari bener jeung henteu mah gumantung kana katerangan ti Mang Roda bae. Kitu cek pamikir Kang Ikung. Sanggeus tamat nyaritakeun obrolanana jeung si Jured, terus Kang Ikung mungkas caritana. Itu tah pamanggih akang teh Mang Roda. Ayeuna akang rek nanya ka Mang Roda. Nah bener Mang Roda teh kungsi tarung jeung baladna si Jured. Lantaran caritaan si Jured teh jiga nu dicampuran kurahu waktu nyarita jeung akang teh atuh da. Oh Kang Ikung. Kuring dari ngalaman darung mah bener. Waktuna akur, tempatna akur, jelema nu katewa ku kuring akur. Man kuring mah teu rumasa mergasa dua jalma, jeung teu rumasa tarung jeung si Jured. Lantaran teu kungsi silih tanya ngaran. Tapi bisa jadi nu kamari tarung jeung anak buah kuring teh si Jured jeung baladna beureun. Ari lalakon nu salengkapna mah kieu geura Kang Ikung ya, sok bandongan. Mara bisa ngabanding-banding antara pamanggih Kang Ikung jeung pengalaman kuring. Cek Mang Roda. Bari kelobat catur darak-darak manehna nyaritakeun pangalamanana. Waktu keur latihan di puncak Gunung Wilis, malah supaya kaharti pisan ku Kang Ikung sakabeh nu kajadian dicaritakeun ka Kang Ikung. Barang Mang Roda geus beres nyaritana, pok Kang Ikung nyarita. Oh, atuh lamun kitu carana mah yakin teh si Jured. Aduh. Namun akang geus boga pangabisa nu ngaleuwihan si Jured. Alah, tangtu kamari ge bakal beunang dicangkal aku akang teh. Dasar atuh da akang mah teu boga pangarti Mang Roda. Tapi nya mudah-mudahan esuk jaga ning pageto bakal papanggih deui jeung akang teh si Jured teh. Da lamun kieu kajadianana kumaha atuh Mang Roda? Dipikeun urang mah kieu we Kang Ikung. Ieu perkara ku kuring bakal dilaporkeun ka Jang Supala. Sabab tangtu kalakuan si Jured teh bakal aya tungtungna. Maksud kuring teh lain tungtungna bae nu bakal aya buntutna. Kitu dah. Jadi ayeuna mah tenang-tenang we heula lah. Ulah loba nu dipikiran. Perkara si Jured lamun kitu mah musuh Kang Ikung jeung musuh monyet bodas. Lah, naon hesenakeun we lah. Sakitu we mah lah. Sok ngopi heula Kang, da capek meureunnya tas lumaku jauh teh.
tangge lamun urang geus ngopi urang ngenalkeun ka sakabeh murid-murid monyet bodas ceuk Mang Roda. Bari kopnya Pak nyokot Cipan Caunangka nyontoan semahna tu para mitra sadaya. Aduh, Cipan Caunangka nya ambu cuy sigan para wargi lah. Jika dia heula dongeng waktosna ka Bujeng Seep para wargi sadaya dongeng nu judulna nyaeta Musuh Warisan. Itu bagian ke-7 para wargi anjing urang teraskeun kana bagian ke-8.